Bismillahirrahmanirrahim. Mundek ibadah, cerita mundek ibadah. Satungtung aya kepentingan-kepentingan di luar Allah, silakan. Eta teh nu hese ge. Nu mentak ditanya Tuan Syabdul Qadir, Tuan, anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun. Abdi pugu geus istirahat awak mah gampang. Tondo istirahat mata sare. Coli geus terlalu loba ngadengekeun. Kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare, bisa ka gunung, bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek, istirahatkeun ku urang. Mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah, di Bali misalnya, ke Singapura misal, istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir. Haha, istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sepeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil ge hayang sababaraha macam, istirahatkeun geura kos kitu teh, buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina hayang boga jabatan, ti dieu hayang ka dieu, ti dieu hayang ka dieu, mun karyawan teh mah karuan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur, istirahatkeun geula. Simpen di dieu. Segala rupa istirahatkeun urusan duniawi, istirahatkeun ka Allah keun hiji. Kumaha carana Tuan? Carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia, eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana, ninggalkeun urang ti heula, wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak, disebutna fana. Masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok, lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dinya. Tah istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reup hees, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika aya naon, aing keur istirahat di kos kitu. Ayalah tawaran jabatan, teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe, teu jore. Nanti aya ke harapannya eta. Tolol teu goblok. Istirahatnya setengah-setengah tahu. Istirahat kan? Masya Allah. Kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate. Lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate, kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara teh urang leumpah ninggalkeun belantara srut geus katinggaleun ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kene hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat, kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat. Allah, mun geus kadinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae sih, kuari kieu ye. Urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel. Waduh, egle geus kuari mah egle geus. Urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal. Urang ka Jakarta, ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal. Deuk ka restoran mana tinggal deuk ka hotel mana tinggal reup. Deuk hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang. Aya satu kebanggaan nu hayang bangga.
Woi, pohara jasa atau orang babarengan jeung nu boga lipo. Dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan, gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan. Kiai nu babarengan jeung bupati teh. Ngarokona ge geus lain kitu. Wah, eta jenenge overdosis eta. Overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal aing mah kana kadeuleum tolol tah pajer we eta da satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi orang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beto ngalengka bae teh dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa. Ya Allah, mobil gitu nilaian, kapal nilaian. Nah sebab teu kudu ngabensolan, teu kudu ngabensinan, teu kudu, ya mah deket jasa dibere ilmu toy. Geus datang ke Mekah akuarium mah deh, Jakarta hayang balik ke Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah. Pan keur jeung aing si rindu ka anak. Ka pamajikan meureun, ya gitulah. Dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapakala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deuketkeun mobil teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ge keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureun kajen kukumaha ge janyana mah kadang aya kadang eueuh. Wah, makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah. Ayo geus deket jeung Allah mah ngeunaheun jas. Masyaallah karim. Lamun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya. Bisa kos kitu teh. Ieu. Gusti Maha sagala-galana. Ya Allah, tinggal urang kadeketkeun Allah. Deketin Allah micenan dunia tah. Nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur ayo ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah
gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu talamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuan Syekh Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuhna naon nah balikan deui Allah te allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo ku ari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gain dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad Rajaen ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalahna nyana tilok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya ana ieu ke pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan
ditanya kok siapa kajati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna paruti nu di imah letang hideung ada geus boa mulai guys kadang-kadang kan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dari pencetan gitu di imah bapan hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun kada dengekeun asana kaceuli Bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambalna ge henteu digocok deui henteu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngunaheun duha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu wauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum masyaallah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba omong atuh sia loba omong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang bae sia teh sia naonan ka emak ge bager ka emak abah keur sehat mah emak beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah boh barang deuk sehat teh rada sehat deui ku ari masih ka mana tuh cak kula ge mending ulah cager abah mah
coba eta ya Allah liab lu aku Masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah ekernya na lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah bae nah ieu mah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala Tisa etik santri bisa ngaji balik ka imanyeun pondok pesantren ngembangkeun agama anu nyaan ikhlas pada sanana ditayan ku jawara di dinya teu saeutik musolana ditai embean ditai keboah ulah marah emang kos kitu deuk diluhurkeun ku Gusti Allah mah kos kitu aju liwat manehanana jawara ngabalieur bae geus beres ngabalieur nyingsing di tukangna sering-sering kuek-kuek kadengepan ku biasa bae barang kudu kumaha di atuh sakitu di tukang keneyeun teh dihareup kitu bae urang ulah bingung-bingung lantarannya namanya ustad mah ustad atuh biasa masalah satu ketika mah dihareupeun anak kuek-kuek kena bajuna lah tuh kakara kena baju ieu teh kena beungeut kitu bae enteng-enteng bae tenang lamun haju ngadu kakuatan lain deuk dakwah teh mah kos kitu goblok beuh cek jana mah aing teu ngawiri di hizib ber pelor ge sabaraha nu ku aing teureuyang ya Allah siang ada harsangu aing ada harsangu atuh lain kiai teh mah kos kitu mah berarti kiai berwatak jawara eta teu beres ai ka jawara di lembur saagama wani kunaon ai ka Kristen ka Katolik ka kafir endahan sumuhun Daud berlutut nyana ya kiai Golkar blon mokos perjuangan anak minimal atuh urang teh atuh teu satuju bae kakayaan kafir teh minimal lah kos kitu ih geus bae minimal benduk ulah aja nutur-nutur buntut kafir iya bangkawarahna orang-orang Mekah teh kos karar itu tapi kan Kangjeng
Nabi mah biasa bae, dicaci dimaki Kangjeng Nabi mah geus biasa senyum, diciduhan Kangjeng Nabi senyum, malah aya nu geus jadi istiqomah nyiduhan Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi teu diciduhan teh ya, Kangjeng Nabi culak cileuk, biasa aya nu nyiduhan ieu eueuh ditanyakeun ku Kangjeng Nabi, ka mana nu sok nyiduhan minimal kurang ka masjid teh? Oh nya muriak dilayat ku Kangjeng Nabi. Saha nu bisa nuturkeun kos kitu ustad? Ayo coba. Urang lamun hayu we dicarekan di ciduhan aju, ieu ka mana teh muriak tek modar. Urang make tek modar, make tek modar. Masyaallah. Kan hese akhlak Kangjeng Nabi. Uswatun hasanah. Ya Allah. Mantak haji luhur ge ku tawadu Kangjeng Nabi biasa bae. Eueuh masalah. Kangjeng Nabi loba dongeng Kangjeng Nabi anu ngerenyet hate urang nu sabenerna mah ketika berjamaah Kangjeng Nabi ngabariskeun jajaranana kadeuleu si A si B si C unggah salat kadeuleu si A si B si C satu ketika nu saurang ka mana si eta muriang cenah oh muriang dilayat jeung Abu Bakar urang ngalayat ka ditu barang dilayat ka ditu sehat keur diuk bae kieu aya naon ya Rasulullah bejana maneh ieu cenah muriang pan henteu aya berjamaah muhun abdi muriangan sanes abdi nu muriangna mah kunaon abdi ieu lain muriangna naon manuk abdi maot abdi hajus leuleus oh atuh teu naon kemaotan manuk haju ngajadi leuleus kula tetep takziah ka anjeun paeh manuk ngalayat tatangga paeh di urang teu galayat urang wahara Kangjeng Nabi mah hese nuturkeun lagi masyaallah istimewa. Tak iyalah Kangjeng Nabi teh dicaci dimaki, diludahan diciduhan, dihalang-halang Kangjeng Nabi. Datang ka ditendenan kotoran dina pundak Kangjeng Nabi. Siti Fatimah langsung tadang nyalametkeunana. Sayyidah Hamzah malah datang ka dok Sayyidah Hamzah jeung Abu Jahal. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi tenang bae, tentrem bae, biasa bae. Terus-terusan ayat turun. Nah, ketika ayat turun, sampaikan ke Abu Jahal, disampaikan deui ka tokoh-tokoh nu sejen. Kumaha? Abu Jahal cuma sekedar senyum-senyum bae. Bohong. Lamun endek datang ge wahyu lain kanyana kaing. Bau tepan bahasa pohara lain ka Muhammad dek datang wahyu mah kain kuduna ge emang muliaan sa Muhammad jeung aing sia darengekeun bae sapira Muhammad udah kamari tah mah tuh macem bae geus kos karar itu bae aya nu istimewa harita tokoh babaturan Abu Jahal ngaranna Walid bin Mughirah gagah aya di nyana keren aya di nyana sugih aya di nyana kolot aya di nyana ngadenge Muhammad teh didatangan mujizat di tangan wahyu ngajebian bae ki Walid teh segala wahyu segala endeuh ge ka aing lain ka Muhammad pangeran mah moal bodo pangeran ge leuleus saha di Mekah teh tokohna saha nu mulya anya pangeran bodoh menyamere wahyu ka Muhammad jelema miskin budak kamari ataupun ge pangeran bener deuk mere wahyu atuh ka aing lain ka Muhammad heuy pangeran mah teu bobodoh teu bubudakeun pangeran eta bahasa kos kitu aya eta di Kendal di Cikupa teh pangeran mah teu bubudakeun eta aya eta percis eta kos bahasa Ki Walid eta ya Allah ya Rabbi oh bareng ge sarua eta menang nyonto di ditu meureun teu bubudakeun pangeran heuy parang sana parang sana Masya Allah Ceki Walid law kanatin nubuwatu haqqan lakuntu ana awla biha minka lianni akbaru minka sinnan wa aktsaru minka malan Muhammad aduh hareup jeung Kangjeng Nabi sia udah sok macem-macem segala ngaku diturunan ayat ngaku diturunan wahyu ye dengekeun deuh kumata sia ye saha ye aing ye aing teh tokoh di Mekah dengekeun ku sia ye
Muhammad udah sok sembarangan segala ngaku-ngaku diberi wahyu segala macam-macam ya laukanatin nubuatu andai kata kenabian ia hak lakuntu niscaya kaulah ia leuwih hak leuwih utama tibatan anda jadi nabina lantaran kaulah leuwih loba hartana leuwih kolot tibatan anjeun umurna moal datang ke kasia mun datang wahyu deuk ka aing coba ya ta itu kan Nabi dia ngomong gitu tuh biasa bae tengah jawab teu kumaha lantaran teh lain jawab hasud teh mah geus teu meunang diladenan tah kulantaran Walid bin Mughirah pohara jasa ka Kangjeng Nabi hasudna datang ka ngomong gitu ya Muhammad lamun bener kanabian deuk bener turun ieu kanabian ku ari lain ka sia kai ka jeung kumaha ge sebab aing leuwih loba harta tibatan sia jeung leuwih kolot tibatan sia awas sia ngaku-ngaku deui turunlah ayat ieu wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah wallahu alamu bimuradi wa idza ja'atum di mana-mana datang ke ahli-ahli Mekah ayatul mujizat ayat ala sidqin nabi kana ngabenerkeun Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh nabi qalu cik ahli-ahli Mekah teh lanu mina kami mah moal percaya sama sekali bahasa nagelan huruf napi nasab istiqbal paten huruf lan tepaten jadi lamun urang ngaji nahwu teh ya ieu huruf napi macam-macam aya la huruf napi aya ma huruf napi aya lam huruf napi aya lan huruf napi paedah-paedahna kudu diaji urang mah iker narkiba biasa pemla la huruf napi ma huruf napi lam huruf napi jazm muqallab lamun la huruf napi nasab istiqbal ngan dikitu-kitu dah begitu urang notor kana makna hiji-hijina huruf napi pohara mentak maka sama sekali pan coba diterjemahan tafsir jamal kayak sama sekalian malah ya tapi lamun urang ngaji notor lan huruf napi nasab istiqbal sama sekali aing mah cak ahli Mekah moal percaya samet-met acan kasia Muhammad hatta nuta sehingga kami didatangkeun kunu maha kawasa mislama utiya Rasulullah samodel wahyu mujizat nu sok didatangkeun ka Rasul-Rasul Allah tina risalah wahyu artina kieu aing mah moal percaya sama sakali ka sia Muhammad bahwa sia teh nabi lamun aing teh dibere wahyu kunu maha kawasa mun aing dibere wahyu dibere risalah ngajelaskeun bahwa sia teh nabi kakarak atau Jibril datang ka aing Assalamualaikum saya abdi Jibril oh enak Jibril ieu ngabejakeun bahwa Muhammad teh rasul diangkat ku Gusti Allah kakarak aing percaya satungtung aing teh dibere wahyu aing teh dibere risalah aing teh kadatangan Jibril aing teh percaya ka sia Muhammad pan eta lain lalaga heuh bahasa geus pohar jasa Masya Allah mantak bahasa lan layaflahal qaum walau mual bahagia kaum masyarakat di hiji negara nu masrahkeun urusanana ka konde mal beres ka jeung kumaha atuh sapiranya nama ceurik urusanana tuh konde mah mun boga kahayang gede jasa pan di mana-mana boga karumit menyeng nyawa sia menyeng eta kos kitu awewe mah kurang dijadikeun pamimpin lublon urang lembur kiai kulon haju pohon ka Al-Qur'an cek kiai teh teu meunang sote cenah imam salat ai imam nagara meunang coba deuleuan heula ku sia bahasana deuleuan heula bahasana Masya Allah hajukan saukur dibere kieu doang ngagilek nyagil kamari mah teu meunang awewe jadi pamingki barang didatangan mangke bisa teu ka dieu ibu atuh teu meunang ya barang datang mah yang menang-menang bae lah sakitu teh barang gede mah dibere budak daripada lalaki teu beres atuh mendingan bikang
terus parahnya ada dakwahna Masya Allah segala rupa genunyahin ke anak mabikang dalilna geus kos kitu bae lalaki salaki bapak ke anak kurangnya tapi indung maka anaknya jasa atuh sugan bae cenah pamimpin awewe mah karayat teh geus kumaha indung ka anak pohara paneta ilok aya anu ngadekeman anak kotok jago mah tapi kotok bikang mapan be didekeman punya anak eta dalilna kos karena ditu bae teh Kiai Golkar blor Masya Allah padahal bahasana lan layyaflahal qaum ya Allah iya geus sarua lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah cek Walid bin Mughirah ye li'ana aksaru malan wa akbaru sinan aing dalawi loba harta sugi aya di aing wa aksaru silu akbaru sinan kolot aya di aing moal bubudakeun pangeran ge mun teh mah neuk ngangkat nabi pasti ka aing kajen kumaha ge aing teu percaya ka sia Muhammad sia sebagai nabi lamun aing teu dibere wahyu ku Maha Kawasa ngajelaskeun bahwa sia nabi atawa Jibril datang ka aing bahwa nganyatakeun malaikat Jibril sia teh nabi karak aing percaya moal bisa tama kos kitu mah bahasa sogol tama bahasa hasud tama kos kitu nu mentek dijawab ku Gusti Allah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata urusan nurunkeun ka rasulan Gusti Allah nurunkeun ka nabian Gusti Allah jelema nu deuk diangkat jadi nabina atuh eta teh makhluk Allah hamba Allah atuh urusan anak beta mah Gusti Allah secara mutlak nyanggakeun sadaya-daya cek Allah Allahu a'lamu Allah anu maha uninga haitsu yaj'alu risalakan ngajadikeun ka rasulan terhadap Kangjeng Nabi hamba Allah atuh ndek naon dipake ka hayang-hayang atuh tah urusan Allah sanajan sugih aya diwalid gagah aya diwalid kolot aya diwalid aya ku Allah teu dek dipilih mah tuh kumaha Allah bae Abu Jahal sakitu pinterna gagah aya di Abu Jahal pinter aya di Abu Jahal segala rupa aya di Abu Jahal tapi ku Gusti Allah teu rek diangkat batuh teu bae Kangjeng Nabi jelema fakir yatim Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dipilih atuh ku Gusti Allah dipilih mah Allah maha uninga ndek dikumahakeun ge kumaha Gusti Allah bae atuh Masya Allah tuh dementek Gusti Allah mah uningaeun sama sekali uningaeun persis uningaeun secara mutlak kana tempat anu bagus jang piteuneun liwat di hari salah nu mantak diteuneun ku Gusti Allah karisalahan jeung kanubuahan ka Kangjeng Nabi wa haulai laisu ahlan laha eta mah ahli-ahli Mekah anu buang kawara anu sara rombong ngarasa sugih ngarasa gagah ngarasa pinter laisu ahlan laha teh lain ahlinya nu makana karisalahan buang kawara mualah nya nama kitu ngedebak malahnya nama ngahalang kana kanabian jeung ka rasulan emang hasud mah kos kitu hasud mah kos kitu eta keur carita ngangkat kenabian terhadap Kangjeng Rasul kabelah dieuna ngangkat kesahabatan kabelah dieuna ngangkat kawalian ngangkat ka ulama soleh ulama salafus sholihin diangkat ku Gusti atuh emang enggeus diporsi-porsi ku Gusti Allah ye dik diangkat jadi wali dibere kuat bae diangkat jadi wali ku Gusti Allah teh hiji peutingna teh sare bae kuat bae kadua zikirna kuat bae katilu dibere dahar saeutik kuat bae nginum saeutik dahar saeutik kuat bae aya wali anu model kos kitu aya wali dahar bae biasa tapi dek diangkat jadi wali atuh kumaha Allah bae jadahar gembul nginum gembur hees kerek biasa awakna belintu biasa tapi jadi wali atuh kumaha Allah bae tambah jauh urusan Allah ngan ieu perjalanan mah kudu kos kitu bae sebab ninggalkeun opat nek jadi wali teh hiji makhluk nomor kadua dunia nomor katu nafsu nomor kaopat setan ngan saukur sakitu lamun urang geus eueuh opat urang bakal akur jeung malaikat geureuh mantak roh urang teh engke bisa ngobrol jeung roh muqaddasah lamun urang geus bersih di diri urang ulah aya hasud ulah aya syirik ulah aya takabur ulah aya hubul jah ulah aya hubul mal ulah aya hubur riasa ijro ieu teh masyaallah iceunan kabeh nu kos kitu teh
ulah aya koret, ulah aya gitu bodoh, ulah aya goplah dicelah bersih sakumaha kaca mentos dibersihan herang sinar bakal keluar sinar ilahi nilai jelema bakal akur bae nu sugih dadamelan Allah nu sudah susah dadamelan Allah inu gagah dadamelan Allah nu lemah dadamelan Allah sadayana ge ieu sadayana dadamelan Allah adapun kasepna adapun jorekna neuleuh urang kanyana kasep jeung jorek eta mah nafsu nu biasa diwatekeun kana mata jeung kana ceuli sebab watak mata urang teh mun neuleuh hayang kanu indah-indah watak ceuli mun ngadenge hayang kanu merdu-merdu watak irung mun ngambeu hayang kanu sengit-sengit watak letah mun ngarasa hayang kanu lazat-lazat eta mah watak-watak manusia disebut manusiawi di mana-mana urang can ngageser eta moal diangkat jadi wali ku Gusti Allah sebab urang bakal aya perbedaan bae ngeuleuh jelema ieu mah gelis ieu mah goreng ieu mah naon kitu gagah ieu mah teu tetapi lamun geus perwatakan ieu dileungitkeun ku urang saeutik-saeutik dedeuleuan teh ku ari mah lain kadinya perwatakan eta tah disebut khariqun lil adat dedengean teh geus lain kana suara indah tapi dedengean teh kabeh teh ieu teh dadamelan Allah nu mantap geus nikmat hirup teh munfarid sorangan duaan jeung Allah aing diri duaan jeung Allah aing sorangan duaan jeung Allah aing tiluan opatna Allah aing limaan gedepna jeung Allah nu sejen geus teu kadeuleuh ieu lah perwatakan eta tah watak eta nu endek di ku urang di openan teh eta nu hese nalika aya keuleuh watak eta dakwah moal beres kajen ku kumaha ge sebab nuturkeun watak urang lamun urang geus eueuh etaan dakwah ngeunaheun sebab watak geus eueuh dakwah bae haram bae wajib bae sunnah bae mubah bae subhat bae bidah bae lantaran henteu ngilukeun watak ketika urang nuturkeun watak teh ya nah diondangna ku saha ku bupati cak watak urang merena gede meureun nyebutnya bupati masana ieu sabaraha bupati merena ieu diondangna ku saha ku bos limbah nah nu ngondang nasa yatim teu bogaan bapak teu bogaan mah bejakeun waktu gitu watak eta kos kitu tah eta mun masih kene aya watekan eta moal luhur agama mah moal luhur ku ajun ti ngomong saadag-adag tetep maluhur sebab aya kadua di jero hatena dakwah teh aya kadua mun geus galeungitkeun watak eta kakara cel agama luhur contohna dicekel ku para wali Allah ku sababnya da geus galeungitkeun watak eta hiji bae Allah nomor kahiji nu sejen nama nomor sabaraha nu mantak Allah lalu kadeuleuh urang mah makhluk lalu kadeuleuh Allah nomor 2 ibadah teh urang mah sesa gawe tani sesa tani karak ibadah gawe sesa gawe karak ibadah di kantor sesa ngantor karak ibadah jauh waktu sama ke Allah ayu waliullah mah ke Allah tani nangis nomor sabaraha digawena nomor sabaraha ngantorna nomor sabaraha dina zahirna ngantor ge hiji Allah nomor kahijina urang mah pan nomor kahiji dunia jeung makhluk Allah nah nomor 12 moal beres kajen ku kumaha tah ieu lah nu ngaleungitkeun watak eta nu hese teh supaya neuleuh akur bae ka parawan jeung ka nini supaya akur encan naon geus hehe we hese-hesena burung ilmu encan bisa mawa urang ka maripat ka Gusti Allah ilmu mah bahkan jadi hahalang lamun urang pinter kemudian urang sok asa aing pinter beuki jauh jeung Gusti Allah Quran talar tinggal taral hadis bagi jauh ka Gusti Allah contohna sakumaha kamari teh Ustad jahun bahwa neuleuh awewe teh haram nyana panceramah saudara-saudara sekalian hati-hati mata ini titipan dari Allah jangan sampai kita perlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah salah satu yang dilarang ialah melihat wanita yang bukan mahram itu adalah haram cikeme mah nyana tas ceramah kos kitu turun di panggung aya rangda ngalirik ngedeketan nomor HP
umurnya berapa sih? Ayo sia cikene ceramah begon teh. Ilmu teh bisa ngahalangan kan. Sebab naon eueuh ma'rifatan. Bohong berarti nya ada ceramah. Ketika geus aya ma'rifatan, urang bareng lempang, aya wewe. Nu digigireun urang melantaran eueuh ma'rifatan lalu wallah amat teh budak. Masyaallah. Ya Allah pipina parah. Tapi ketika urang aya ma'rifatan mah ditegur ku Gusti Allah. Haram. Ulah di deulu. Atuh biasa bae. Sakumaha deuleu kadal bae. Mah kadal atuh kadal mah liwat teu liwat kitu bae. Urang sugan ngarenyet aya kadal dan henteu. Atuh lain berarti nya kos kadal lain. Kayak gue kadengeun mah ku awewe bu aing dianggap kadal ku sia lain gitu. Oh pangaruh ka urang. Ditegur ku Gusti Allah ketika aya suara-suara musik, weh calon presiden urang keur nyanyi. Pak aya anu kitu encan marifat ka Gusti Allah nya nambah ngagadeukeun. Oh piano. Dilenget-lenget ngeunaheun oge tah. Waduh, ngeunaheun oge. Padahal ilmu aya di nyana. Teu meunang ngadengekeun musik. Ilmuna aya di nyana. Eta ilmu can bisa ngahalangan. Tapi jelema nu geus marifat ka Gusti Allah ketika ngadenge cak Gusti Allah ulah dengekeun musik kos kita alatul malahi hara. Allah negor. Entak dihifiz ku Allah diraga diraksa dijaga. Allah nu ngajagaan mata urang, nu ngajagaan ceuli urang. Diuk bisa bareng, lempang bisa bareng, ngehijian bisa bareng, perasaan moal bisa bareng. Moal bisa bareng. Sebab si itu mah teu bogoheun ka sarwiti, aing mah bogoh ka sarwiti. Moal bisa bareng. SMS teh lain deui. Oh. Waliullah mah tenang bae. Eueuh rasa kungakuan sebab Allah ngajaga. Allah ngaraksa. Eta nu mahal mata kos kitu tah. Nah, eta kunaon eta? Ieu nyana nafaan mata supaya watak minimal kurang. Nafaan ceuli minimal supaya rada kurang perwatakanana. Nu menta ka ditu na cuekan bae teh hayang nonton TV teh hayang ka radio teh hayang nanaon teh hayang. Jageninganan cak Allah ulah. Oh, atuh geus bae. Geus bae jadi saurak seakan-akan nyana teh babarengan karena salah ayat innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Atuh ana bareng jeung Allah mah izin ketika urang deuleu nu dilarang ku Allah, izin ketika ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Allahna anu ka urang ngajagaan, urangna berangkat wahaja sekuat tenaga hayang ulah neuleuh moal bisa. Kiai gede jasa ilmuna tapi ku Allah teu diraksa atau kiai mah udang-udang mah gede di dieu. Udang-udangna gede mun ceramah teh ya. Sorban ka dieu make jubah biasa. Woi saudara-saudara aya nu geulis ka dieu bae. Cak nu beladepan eta kiai ka ditu bae sih. Orenganan aya jahe di dieu. Ilmu aya di nya moal bisa teu dijaga ku Gusti Allah. Anak teu dijaga ku Gusti Allah ya dikanarakakeun lah. Ji mah kumaha ieu? Ilmu mah ilmu bae. Nu hese ge eta ma'rifatullah anu boga rasa dijagaan ke ku Gusti Allah. Nah, ieu nu mahal mah di dinya. Mentak napaan eta lah tapa dihandapkeun tangkal carimin mah gampang. Wiridan nyana didinya yang datang keris batu koclak bila perlu nyanana nu koclak gampang. Tapi napaan eta nu hese mata Masya Allah balik bari mah dedeleuna geus lain ieu dedeleuna ku bari geus der ka dieu dedeleuna geus nu ieu ku ari geus lain. Nah ketika dedeleun masih nu ieu kene maju teh di mata ieu. Deuleu batur universitas 2 tingkat, deuleu batur pondok pesantren 2 tingkat. Matak naon atuh aing ge? Lamun sebatas mata ieu proposal ajukeun. Maju ieu ujian agama, pandangan maju agama datang ka mata ieu proposal punyana dikaluar-kaluarkeun.
ayo dibangun-bangunkeun 2 tingkat jadikeun yayasan jadi maju cak mata ieu ningkat kuari jalin mata eta nu ngamajukeun agama mah tamara ramean doang nu ngamajukeun agama mah mata ieu kuari tek datang ka mata ieu ke jamajuna agama mah kapan ku pengamalan ai kos kitu mah sakira cangkang jagong ya mun urang meuli jagong janu di dahar mah lain cangkangna jagongna cangkangna mah dihijikeun di beuleum asana ieu mah pondok beuleumeun kajen kukumaha mulai make nu ieu jak kacang ge kacang sakitu bagusna eta nu dipilihan ku urang cangkang kacang teh nu bagus anu hideung nu gepeng embung hayang nu bagus ketika datang ka imam mah dipesek-pesekeun nu diala kacangna ai cangkangna dikamanakeun di beuleum asana majlis beuleumeun ieu sebab naon eusina jak eusina meuli kadu sok itu buadena jeung bagusna timbang datang ka imam pesek nu diarah jerona ai cangkangna di beuleum nah asana mobil beuleumeun ieu make ieu dak urang lebih ja atuh ka Allah neangan ridho Allah mah teu kudu boga pondok bagus daripada pondok bagus nang hasil teu beres mah mulai kuari tek aya nu datang ka imah kiai ajukeun proposal bae jangan ngabangun pondok supaya maju ieu kan negara urang persaingan deuleu agama-agama nu sejen deuleu universitas henteu geus aya pondok modern ge tah kajen keur kula moal henteu ieu mah kiai kula ieu deuk ngabantu kaki asal kiai mah tanda tangan bae henteu lah kunaon emang kiai keke duit pemerintah teh mun make ieu mah ngeunaheun golosor 100 juta golosor 200 juta tapi lamun neuleuh make ieu asana ieu duitna duit pajak teh kapan haram mulai lain sembarangan berarti ya kiai lain sembarangan berarti kiai geus neuleuhna make ieu sabaraha tadi ngajukeun proposalna 50 juta lah embung kecuali 500 rantai apa kayak kos gitu ya geus make ieu tuh geus make ieu mah lain deui atuh naon hartina mewah ai urang teh deukeut jeung Gusti Allah dia nu dipakahayang ge deukeut jeung Gusti Allah sedengkeun deukeut jeung Gusti Allah mah pan kudu waro kudu apik naon sebabna sebab waro mah kiswatuddin al waro kiswatuddin cak Kangjeng Nabi waro eta adalah pakaian agama satungtung agama aya waroan aya pakaian di mana di pakaian dibungkus rapi awewe kajen geulis aju teu di pakaianan atuh urang likat deuleuna likat atuh sanajan urang resep ge dina sepi aya dinu rame mah keheulanan api-api embung urang ge sarua embung aing ka dieu kunaon itu atuh kadeuleun kitu gila aing kecuali duaan oke deh pokona tah ieu aurat teh kadeuleun agama teu make waro aurat mata kuari kadeuleun aku bangsa ahli-ahli Allah mah aurat pondok tinggal pondok tapi aurat sakumaha teu make aurat teu make hahalang teu make satir al waro kiswatuddin sakumaha manusia mun teu make pakaian ieu sataranjang agama ge sataranjang mun waroan make pandangan ieu lamun urang ngadenge Syekh Abdul Qadir mah dibere kadaharan ku pamarentah dicekel jadi nanah lamun Syekh Marupil Kurhi dibere apel dipencet jadi getih eta teh berarti pandangan geus datang ka hakikat ku sebab dipaksa bae dicekel jadi getih berarti hakikatna mah eta teh apel teh getih lantaran duitna duit rakyat rangkum duit rakyat cokot dibagikan ka kiai getih rakyat daek urang lamun deudeuhan hate urang teh ieu bahwa eta teh getih jeung moal daek dibangunkeun ka pondok pasaten getih masyarakat eta teh apa betaheun jelema cicing di dinya moal sedakok mah ngamagahan ngajina di handapeun tangkal kayu aya bangunan letik tapi jelema ribuan tapi di kiai anu ngabangun pemerintah datang ngaji ka dinya ilmu aya di itu gagah aya di itu capetang aya di itu sedakok mangajina ge bari peureum ribuan nu ngaji teh kunaon hatena ka Allah ai itu hatena ka dunya cak adu diuk di majelis itu bau cak kena ieu majelis heran bau hangru kambeuna teu dek
tapi kurang ada batin anu ngambean ieu mah seungit bila perlu make hairspray set wah geus luar biasa ieu mah seungit dunia tapi mata ieu irung ieu hangru tuh tapi ketika di sedakok tangkal kayu jangan nama majelis lagi boga bangunan lagi letih pas sedak-sedak jelema teh tapi ngararaji bae hatena keur di ka Allah keun urang teh deuk dimurnikeun di ka Allah keun jeung teuing aing mah kajen kapanasan ge sebab keur dibawa ka Allah nikmat bae nu aya nah lamun geus make pandangan nu ieu geus kajen kumaha ge nikmat hirup teu neuleuh mewah teu neuleuh gagah hiji Allah tak lamun geus dawah kos kitu mulai jelema rada engket-engket tina nu tadina teu ngenal-ngenal nu tadina embung jadi hayang nu tadina teu beuki jadi beuki terus karasa engke kamangpaatanana lain bae tontonan tapi jadi tuntunan nah mun geus make ieu jadi tilu tahap mimiti make ieu lumrah kadua make kolbu lumrah nomor katilu lel senaon gitu geus rada hese nomor kaopat nama make ilmu nangan ilmu ma'rifat geus luhur jasa geus di mana bae nya mah dakwah ngan dakwahna teh loka nyahoan aya dakwah di lalaga jelema teh aya dakwah di kerasan jelema teh aya dakwah teh ku sebab dibere aya dakwah teh di usapan aya dakwah teh ku ngobrol aya dakwah teh ku biasa nyaritakeun ayat nya nama memang diniatana hirupna hirup aing mah timimiti kuari jadi jelema datang ka pae minal mahdi ilallah di aing mah jang dakwah ka Gusti Allah hanya nyanan nu nyaeun jeung Gusti Allah geus bae rahasia dirina dibeja-bejakeun ge atuh hares perasaannya na aing mah ngajakan bae ka jeung kumaha ku caranya na mentak hese tah para wali Allah mah gumpar di Indonesia wali sanga satu suara hiji bae Allah tah lamun geus kos kitu kakarak merenah nawa ulai sualan dipilih ku Allah setiap zaman anu dipilih nu hasud teh kurang-kurang terus bae ieu kapulang kawarahan ahli Mekah terhadap Kangjeng Nabi seperti eta bahasana sogolna pohara jasa kumaha tah sayusibul ladzina ajrum sagharun indallahi wa azabun syadid bakal ngeunaan kajelmaan jahat anu bangkawarang halang-halang ka Kangjeng Nabi ku ucapanana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cik manehana tadi lamun teh mah nya nubuah teh kuntu ana aula biha minka liani akbaru min kasinan wa aksaru min kamalan aing leuwih kolot aing leuwih sugih eta bahasa ka Kangjeng Nabi model kitu teh samaruk bakal moal aya pangaruh horenganan dampakna cek Gusti Allah omongan nu ngahinakeun ka anjeun Muhammad bakal kena engke soghorun indallah kahinaan di Gusti Allah lain sakadar kahinaan wa azabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab kaayaannya na nipu nyaki maki ngahinakeun ka anjeun ku aing bakal dihinakeun deui cek Gusti Allah nyana nipu deui ku aing sia bales tipuanana nyerahkeun urang ka Gusti Allah urang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu henteu kudu dilawan ku sungut ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musruk Gusti ieu mah nama supaya sadar bae nu tadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mata kedaratan henteu didoakeun kieu tek modal gitu tapi tek musruk gitu atuh lain kiai ku nafsu tah mah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh ku ari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu matak doana para wali mah tengah penting lain jang sorangan lain cara Haji Pudolia goni ya goni agnini jang sorangan bae kajeun tetangga mah miskin ge blon teh coba tah eta geus kitu jang sorangan bae atuh lain kitu ye muslimin muslimat Gusti
agisni ya mugisu ya gausa ya gausa ya gausa Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'ti wa manil ladzi istaghfaraka falam taghfirhu ya gausa ya gausa ya gausa agisni ya Allah ya mugisu wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfir lana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina doa teh KKBH di hakil Qur'anil Azim war Rasulil Karim birahmatika ya arhamar rahimin henteu jang sorangan hampura Gusti abdi bapak abdi emak abdi dulur abdi anak abdi tatangga-tatangga abdi kawauh abdi sadayana Gusti pangcageurkeun abdi pangcageurkeun emak abdi bapak abdi dulur abdi anak abdi tatangga-tatangga abdi sadayana kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina malah kadang-kadang kasorangan menteu nu mantap doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara coba ge qalu lan nu'minata nutamis lama utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tadi Ba'utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu makan bahasa a'lamu di dinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maf'ul mah kapan hayasu mah dzaraf mun ku urang di mana dzaraf teh kapan di mana maude teh lamun dikagusi Allah keun mah bakalna urang pagedrug mantak Allahu a'lamu hayasu rizjalu di salah hayasuna nu deuk diroba apa a'lamuna mun digedruk-gedrukeun teh bahasa-bahasa teh hese tara aya a'lamu ngahareupan haesu sebab haesu mah dzaraf panjang geus sama ka ditu mah nu ngaji ge puyeng komo nu teu ngaji tapi istimewa nah nu mentak ieu aya doa nu pohara jasangan ieu doa insyaallah engke dipotokopina moal kuari ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ieu mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'tihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu fala wa manil ladzi tawakkala 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa geus isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup jiban ieu ceuk urang aya ieu we ditanya teh orang edan sugan teh mah bener diijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh pohara ka Allah menta lain jang sorangan menta tulungna diri tapi jang batur gitulah para wali Allah nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat anu zina datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha sebab nyanana tilok nyumpahan ngeuk ngabebener doana ge ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi nyanda bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna nyanggakeun sadaya-daya Gusti jangan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak tah mangke atuh si ibom teu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar sanu nyadarkeun Gusti Allah haji urang nangaku nang urang ulah asal ngaku kahijab deui asa tuh doa aing tuh aing teh mun puasana ge aing mah teu reun
ijab deui bae ulah aku kabeh nang Allah weunang urang harokat wasakanat kabeh menang Allah kabeh ge eueuh nu menang orang asal urang ngaku menang orang cilaka urang mah sakadar tugaskeun titipan ilmu titipan tanaga dititipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah iyalah anu can parati asanang urang we kabeh ge ijab beuki kandel ilmu beuki loba ijab beuki kandel mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kumaha ge